aya muridna nu tilok salat maot. Begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mau ningan ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung sisa. Iya. Ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Soal teh Tuan Abdul Qadir. Dek naonan dia? Ieu ditanya Abdul Qadir deh ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun. Bejakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir, kabeh man nabiyuka Abdul Qadir, kan salah ya. Kumahakeun Gusti? Siksa. Sia. Aing mah malaikat cek tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaikeun ka leureun. Cekal ku Tuhan saya. Blah. Kadiekeun sia tapal. Kadiekeun. Dirambet ku Tuhan saya Abdul Qadir. Sambarangan sia. Bejakeun deui ka Gusti Allah. Bejakeun deui ka Gusti Allah, Gusti palu dicokol. Hai sia elehan amat atuh. Sia malaikat anak-anak gede. Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim. Mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah, ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun? Ieu tetep bae siksa. Oh, jang nyiksana tuh. Kumahakeun bejakeun ieu mah pasek. Pasek. Salat tilok, naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir. Bejakeun ka Gusti Allah, lamun memang ieu murid kaula pasek, ilam yakun jayidan fa ana jayidun. Namun murid kula salah, murid kula teu bagus, kula nu bagus, ulah dideule muridna, nu dideule ieu Abdul Qadir. Bejakeun ka Gusti Allah, bejakeun ka Gusti Allah, kedaekeun malaikat. Bung aing balik deui, bong aing bejakeun. Namun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka. Moal aya nu ka sorga, moal aya nu ka neraka. Bedakeun ka Gusti Allah, ambau teh si ngomong. Eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma, boga waliullah kutub auliya Tuan Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Urang lamun nyaritakeun karomatan Abdul Qadir datang ke magrib, moal salat geus nahin. Resep jasa tiis perasaan tiis nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catatan begitu dibere buku eta makan dina tafriqul khatir lamun dina bahjatul asrar mah lain kitu dongengna begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku tah Abdul Qadir dibere buku ku aing jang nyatatan murid maneh wow datang ka masyrik buku lagi wajah ku Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat anu sok zikir, anu sok halqoh terus dicatat, anu sok mamaca dicatat, anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh, anu ngaliwat doang yang ngaliwat gadenge Tuan Abdul Qadir Al Jailani catat baik ku Tuan Abdul Qadir cak Gusti Allah hei atuh ulama yang catat baik atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong teu bisa catat baik lain catat baik ku Tuan Abdul Qadir malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta. Hei ulah kitu Abdul Qadir hargai Allah nu bogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi nu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira. Atuh ke malaikat Malik sepi di neraka. Paling Ahok baru hari Tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye ulah kitu teh cak Abdul Qadir ge sia ulah ilu campur urusan sia malaikat urusan Allah sama pangeran urusan aing diangkat jadi wali atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat amboh cak malaikat cicing aing urusan jeung Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh atuh aing nu teu salat ulah dicatat cicing Gusti ya Allah cak
cak Gusti Allah Aisyah apa eta mah bodoh cak Gusti Allah atuh Gusti nyieun bodona pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih ya Allah geus subahsia bae atuh Abdul Qadir catatan gue catatan punya wah murid-murid nu beat catat anu takwa catat anu korupsi ge dicatet we kabeh catat Kapolres aya dirinya Dandim aya dirinya ngan ditungtung aya kabeh catatan murid aya begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catatan pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatatan deui di buku ieu je kita mah kabeh ngaranna makana kabeh mah engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catatan deui tahun 2017 tahun terus dicatatan bae engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah dicatatan bae terus saha nu nyatetna kula cek Abdul Qadir sebab kula mah teu paeh saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir da kumaha atuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah karim nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah kata Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia kabeh dibuat asal tas Abu Bakar Umar Utsman Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong Abdul Qadir mana pondok acak-acakan ieu mah ieu kudu make Al-Jailani tah hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti aya naon deui atuh maneh dicatet janggeus anu brengsek ku maneh pan dicatet bae eta Gusti hiji deui kula mah